hirup teh kan kieu jeung kieu we euy hayang usaha aing tapi usaha naon modal teu boga aing teh aing rek tanya aing ka mari teh kayu masih ustad kita mau gudang garam 2 cing rek naon rek nanyakeun aing ye halusna usaha naon ieu aing kasih ustad enggak naik mana aing wah itu dengan kebenaran tas weh anak tuh ya nih tadi yuk kesel di imah aduh aing kunaon kesel kegiatan gitu aing kegiatan 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 nyatu di dia we pegawai loba nah meni kudu kesel-kesel ya naon deui ke jeung ampun budak ieu karasa hayang usaha hayang ieu euy urang teh tapi teu boga modal aing teh kamari teh ngomong teh pan bahasa di Lebak geuningan kita kayu mah mau udu 2 batang nih gudang garam mah mau ududna teu aing teh mau teh boga duit nah kitu da kumaha apa eta teh syarat ganti tong ku ieu ku Magnum we Magnum mah kurang bejaan kurang ye dek dibahas lah nya garam beureum gudang garam ai gudang teh naon tempat barang-barang tah kira-kira kumplit henteu komplit aing ngarangan gudang mah hiji ai garam naon uyah tah ai uyah teh naon pan pangset loba nu butuh teh jelema nya loba tuh kabeh jelema butuh uyah tah berarti kudu kitu di dinya teh kudu juga uyah aing henteu kudu jiga gudang kudu sagala aya loba klibuk tah uyah kudu naon uyah teh simbolna dipake ku jelema dipika butuh ku jelema kudu kitu tah lamun nanyakeun usaha apan di direk ternak entok eta oge teu naon deui atuh naloba pikiran tah kuring oge kamari gagal aing teh naon ada karasal oge teh makana aing teh bingung ieu tadi Lebak menang nyekat kamari geus mah urang capek-capek aing usaha sorangan der teh nutup deui jeung jiga haja ulah we meureun usaha di Lebak teh kuring mah nya lain ulah eta teh teu disodakohan meureunnan nah sodakoh naon apa encan hasilna ge nya atuh sodakoh ka urang atuh naon da kudu aya maksud sodakoh teh naon atuh kudu aya hasil heula ujug-ujug sodakoh sia mah wah nu kamari teh nutup deui meureun nutup aing mah jadi bingung aing ge teh usaha ka mana lah pusing aing mah atuh aing meureun kadong dorana nya teh lain kadong dora heupan di dinya mah geus mutlak tah usaha entok bari jeung can pancan ieu entok oge kari atuh daekna apan pi karasa tuh akutan awi geus menang nuaran aing tah 5 leunyeur sok jinkeun pager kulilingkeun tah bagi 2 nu ieu ternak entok ge nya tah anu sabeula ternak bayawak sugan atuh naon we dinya ternak careuh beak atuh entok aing meureunan ternak bayawak bayana pusing teh atuh sok tagarap ku sorangan entok bayawak beak entok aing ku bayawak atuh kitu maksud aing aing teu salah oge nya aing nu nyarita ieu pokona kitu aing mah geus rek mau usaha di dieu aing pokona pica capekeun rek ka mana tuh aing mah rek usaha karab aing mah usaha ka Arab karab aing mah rek usahana ge aing mah jauh aing mah ngarep teka deuleu ku jelema pusing aing mah rek usaha naon ka Arab di ditu aing usaha eta ngangon anak onta aing aing mah nya aya usaha ngangon anak onta nya heuh da dibayar di ditu mah daripada di pusing naon usaha ge jiga nu ulah aing di Lebak par sarua eta teh nya sakuluna mah ulah kitu lah gitu benda urang teh sarua mah urang lemurnya nya geus lah teu kudu dibahas picapekeun dieu lah kembali lah sabodo we tanggeus aya mah di dinya rek mutlak we sapek tadi dieu dibebaskeun kurang talahan tah nya gitu kari daekna we urang mah rek ka Arab usahana kitu we aing mah rek jauh ngarep teka deuleu rek eta teh ternak entok mah di dieu maneh ai ka Arab eta ngon onta aing ngadu domba di rumah domba aya ge ngadu onta ngadu onta berarti domba eueuh nya aing jualan domba atuh di ditu juga payu ditu payu ditu ajang eta kurban hajian komo ayeuna bulan ayeuna bener euy ayeuna teh hajian aing jualan domba yang di ditu geus sakitu
atuh lain kamari teh meuli heula tadi teh ka dieu teh gudang garam teh. Oh sidikan uing teh teu boga duit euy. Tah ada yang ngalah syariat, ngarah berkah ya usaha teh jeung hirup. Ulah saeukeun nungkul. Geus boga budak kana lain. Boga orang budak mah Saberiji? 8. Nah salah bola teuing. Manak cak-cak saware. Ah goblos. Nah asa ku kitu-kitu ai malu hirup teh. Ieu eta mah geus cing bener hirup teh. Ulah bagalow. Mun pengurang keneh. Heeh. Ngabejaan we geus kieu mah geus karasa geus kolot mah. Komo teu boga pangabisa teh hese. Hesenya. Heeh. Heeh bener. Di lebak kitu, di darat kieu. Ngan ayeuna mah kari tekun. Kitu tah aing mah. Jadi dukun teu payu aing. Heeh da meureun teu mujarab bener. Teu mati. Doa anak kurang Teu ya mah. mati. Coba nyangsang kana tanggal awi aing. Heeh aing. Doana. Teman teh kitu we nya. Usaha mah nu bener we, cing jujur. Heeh, cing jujur ngapa da aing teh dalin teh jujur teh ari rek usaha naon da cicing we atuh. Nya ngaran usaha mah ikhtiar we atuh, nu penting mah ngalengkah hirup. Ngalengkah geus aing teh mah bieu ka dia kan Lain ngalengkah. maksud kitu niatna ikhtiar mah. Naon? Lengkah mana lengkaheunana, mana anu tong ditincak-tincakeunana kitu usaha mah anu cocok jeung diri. Heeh, naon urang can kapanggih cocok jeung diri urang teh. Ah, ayeuna dek ternak entok sugana tuh cocok jeung diri urang. Sugana Dan naon ge pasang-pasangan ieu. Tapi kungsi urang ternak entok teu pusiki euy kamari teh. Malodar kabeh. Lain teu cocok anu kitu. Naon atuh? Hamana bisi ieu usaha entok mah ulah deket lemur. Ulah deket temurnya. Ulah deket lemur. Kudu ada nangang di lemur hiji mun deket lemur pan bau. Tah jelema teh sok ngomong, hareupeun matara tukangeun. Kang ngomong beunang. Ngutruk. Apal ngutruk? Apa? Kana babatok kan ngutruk. Aing ngutruk teh nu kiring. Lain ka ketrok, jurig nu kitu mah ngutruk. Ngomong, tukangeun hareupeun teu wani. Tata ngutruk ta nafsu jelema teh bisa ngaruhan kana usaha urang. Ieu cing waspada. Matak tah cek aing teh pek pake ieu. Pedagong sa teh hirup teh. Tarang ngadenge ka kolot sia mah. Eta minta solusi sia mah. Solusina anjing moekeun ieu mah aing mah. Maka jeung moekeun. Ieu lahan geus aya tinggal mangger ceng teh tadi kitu. Heuh pager gak pan eueuh pagerna can aya aing kan. Awi penting ngakutan, kari daek. Tak kitu tuh. Jadi pan aing teh ngabejaan solusi tidinya. Paham meureunana mah? Paham eta ge. Heeh. Dek naon deui atuh euna? Sok. Naon ah. Kieu we geus naon deui atuh da. Aing. Anu pugu usahana, dek ternak entok atuh. Heeh. Ternak kuya aing ah. Kuya manyamu geus hirup mah geus kitulah ternak entok fokuskeun ke rasa hiji. Sugan atuh mah macing milik euy. Geus sia teuing. Da urang geus sarua ieu keur usaha nya. Ternak lauk. Heeh, ngan pada gagal terus aing teh. Aing meuli we lauk 2 kintal masukkeun ka walungan ka ditu kayak segede cokotan. Pasaguling. Heeh. Heuh dan nu aing pasagulingna. Nya, rek cen kopi heula moal. Heuh atuh aya mah. Heeh. Kami HP nya lah nya. Heeh. Pengen kopi heula tuh. Tong lila. Wah.